Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangu di sarang bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajara carios Jawarati Gunung Halimun atanapi si Bedog Gerompang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kandongeng Mang di mana we ayahana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya. Tong hilak dirojong ditaroelan tomol sukreb. Atuh supados senjang kolongting kana waktos bangha urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita Jawarati Gunung Halimun si Bedog Gerompang. Sok kaparayun sadayana. Betnan maradi basanya lamun goromolan teh kalabur asup ka jero leuweung henteu cicingeun laju marentahkeun sakasakabe anak buahna. Pikeun ngudag we cenah ngobrot nepi ka sayangna. Ayo, urang udag nepi ka sayangna. Pasti eta goromolan teh barali ka leuweung kolot. Salagana ge leuweung urang ubak ari kudu tetanganap sapiraku teu kapanggih. Ceuk Letnan Maradi ngomano ka anak buahna. Tentara teh atuh asruk-asrukan we. Nu paroek di batrean barasat, nu pating korosak dipariksa. Cagetunda ngeunaan tentara anu keur neneangan goromolan. Ayeuna mah urang caturkeun goromolan anu diteteanganan teh. Anu malabur ka jero leuweung teh kiwari geus aya di tengah leuweung. Si Samsu saparakanca saestu namanya ho. Lamun maranna teh diudag-udag ku eta tentara. Nepi cenah ka jero leuweung. Cilaka euy. Tentara teh ngarudag nepi ka jero leuweung. Urang kudu sagancang nalaporan ka Pak Mad ya. Anya Kang moal salah. Katempo pating barasat kitu tuh. Pasti eta teh tentara. Si Samsu laju we kebat kula kitu nepungan Pak Mad. Seja laporan lamun cenah peuting eta teh geus bentrok jeung tentara. Malahan mah ngudag-udag nepikeun ka jero leuweung. Lapor Pak. Isim abdi saparakanca teh bentrok sareng tentara. Kalarasan basa ngaliwat ka sisieun lemur Cisungsang. Kabujeng kapegat ku tentara. Malihan mah dugi kang udah ka dieu. Isim abdi saparakanca kapaksa kalabur. Margi anu dipayunan teh tentara sanes sakedik. Kira-kira sabaraha urang eta tentara teh? Aya kana 20 urang nama Pak. Ulah sieun eta tentara teh sarua jeung sosoroh kojor. Ayeuna mah hayo kumpulkeun sakabeh anggota. Urang papak kadatanganana. Maranehanana kudu tumpur ludes. Mangga sia Pak. Ceuk si Samsu laju undur dek ngabejaan we ka baturna. Atuh anu salare oge digeuingkeun kumpul cenah. Kudu sagancang nangahadep ka Pak Mad. Peuting eta teh bakal perang yang hareupan tentara. Alah ya naon atuh ieu teh? Keur ngeunah-ngeunah sare dihudangkeun. Gancangan sia. Buru tong kaleket tong leledas sia. Ayeuna urang teh bakal perang. Bakal perang sia tentara. Daratang ka ieu leuweung. Nah buat bisa kitu atuh. Kapan maneh teh idit ka lemur arek ngaranya? Teu tulus buku oge. Kaburu panggih jeung tentara. Ngan bae kuring kasaparakanca teh kalalabur sia. Tentara teh sakitu lobana euy. Malahan mangudag nepikeun ka dieu. Aduh cilaka atuh kitu mah. Hasok sia. Kudu gancang disang hareupan euy. Sabada geus karumpul kabeh mah. Pak Mad teh marentahkeun ka salah saurang anak buahna. Ka itu cenah mawa lodong nu deusih ku cai asak herang. Wayahna ka itu mawa cai asak herang euy. Sakumaha Pak? Sareng kanggo naon ieu teh? Bawa sababaraha lodong. Anu sakirana cukup jang maraneh kabeh. Maraneh teh kudu nginum heula cai asak herang euy. Gancang ka itu. Ulah wakaloba tatanya. Sumuhun, siapa?
Tetalang ke atuh eta anak buahna teh laju init arek nyokot cai asak herang sababaraha lodong mah. Sok sanajan acan ngarti kana maksud atasanana. Jang nanahaon atunya. Bet kudu mawa cai asak herang sababaraha lodong sagala rupa. Bet kudu nginum cai sagala rupa kapan ieu teh arek perang. Aneh Pak Mad mah. Tapi keun we kok aing digugu. Bisi ngambek. Cek si Hitang kitu nate bari kura-kiru we mawa cai asak herang sababaraha lodong. Geus kitu mah dibikeun ka Pamad. Mangga nyangakeun Pak. Aya yeuh tiru lodong mah. Sumuhun. Nah kanggo naon atuh? Nah kedah dileueut ieu teh ku jisim abdi saparakanca Pak. Bener teh salah. Ieu cai teh kudu diarinum ku maraneh kabeh. Tapi mangkelanan. Meme diarinum ku maraneh kukuring arek dicampean heula. Tembal Pamad kitu nate laju we eta cai dina lodong teu dicampean. Katempo Pamad teh kunyam mapatkeun jampe pamake. Ugo we atuh sakabeh anak buah nanti mani colohok kaget. Dengartina cenah kakaraeun teuing. Nempo Pamad jumpa jampe sagala rupa. Tingali euy, Paman keur ngejampean cai. Kakaraeun teuing aing mah ningali Paman jumpa jampe. Nah, ngarah naonnya di jampean lah teh cai teh. Terus cenah kudu diinum ku urang. Ngarah urang teu hanaang kitu. Kapan rek nyanghareupan perang. Mane ulah balagug. Bisa jadi eta cai teh keur jampean, keur jiad. Kangaranan urang bakal nyanghareupan perang. Merengarah urang salamet euy, supaya urang teh unggul. Hari perang hayang unggul mah. Ya kudu make taktik we, jeung strategi euy. Lain ku nginum cai sagala rupa. Montong gagabah sia cacapek teh. Bisi kadangumeun ku Pak Mad. Tinggal itu. Cai geus dicampean euy. Diinumkeun. Euy. Urang bakal kabagean. Bener we sabada eta cai dina lodong geus meunang ngajampean malah judi asongkeun ka anak buahna. Pek cenah inum sing walatera kabeh kabagean. Bari kadenge Pamad teh cacarita ditujukeun ka sakabeh anak buahna. Ayeuna urang bakal maju ka medan tempur. Bakal indit ka medan jurit. Mapag musuh merangan tentara. Ari eta tentara nu bakal disinghareupan teh jumlahna lain saeutik. Tah, ieu bisa jadi perang anu cukup rongkah. Lian ti bakal ngakan korban, sanjata oge bakal loba anu kapikeun. Ieu tang tu bakal jadi karugian. Kukituna, supaya urang anu unggul jeung moal aya karugian wayahna, maraneh kudu nginum eta cai. Eta cai teh geus meunang ngajampean. Supaya maraneh teh jadi warada. Janten maksud Bapak teh, saupami parantos ngaleueut ieu cai, jisim abdi sabarakanca teh bakal wareduk kitu Pak. Alias teu teurak ku ditemak, teu teurak ku dikadek. Bener teu salah. Sing percaya, ieu ilmu teh geus meunang ngayakinkeun. Kakarayeuna kukuring dikaluarkeun. Asok, gancangan inum sing walatera. Kitu cenah cek Pak Mad teh. Lamun eta cai teh teteh lagi meunang ngajampean. Ngarasa kabeh anak buahna teh jadi waraduk. Sabada ngadenge katarangan ti Pamad sarupa kitu anak buahna teh jadi ngaharti ayeuna mah. Hatena jadi regreg, sugan we cenah nya. Sabada nginum eta cai maraneh teh bakal jadi waduk atawa wada. Parantos dileueut ya ku abdi Pak. Nah leres kitu. Awak abdi bakal jadi weduk. Hanteu teuraku dikadek. Hanteu teuraku dibedil. Supaya ngarayakin, pek we ayeuna mah geura pecakan. Maksudna kedah dites itu Pak. Sumuhun saha atuh nu kersa ditesna yeuh. Terus terang jisim abdi mah sieun. Kudu boga kayakinan. Ulah was-was, ulah ringrang, ulah salembang. Hei maneh Samsu. Gancang ka dieu. Kukuring bakal dibuktikeun. Cek Pak Mad bari nunjuk ka si Samsu. Sumuhun, abdi Pak. Si Samsu gara-gara we nyampeurkeun. Punten Pak. Jisim abdi bade dikumahakeun ieu teh. Kukuring bakal dibuktikeun. Ieu bedog bakal digereserkeun kana beung maneh. Abdi bade dipencit. Nu leres bae teh. Bener. Tadi da mana naon? Cek Pak Mad kitu nate bari sakilat mesat bedogna.
Geus kitu mah eta badog teh diantalekeun kana beheung si Samsu. Ugue atuh si Samsu awakna mani ngadek-dek, beungeutna pias taya getihan, bakating kusoa. Ampir-ampiran we nepikeun kangihan maneh lamun teu ditahan mah. Ulah sieun, da moal naon? Sing percaya ka kuring. Ceuk ieu man ngayakinkeun ka si Samsu anu katempo jiga anu sieun soakeun. Tapi tetep we atuh kangaranan arek dipencit. Eta si Samsu teh mani ngadek-dek. Kitu geuning si ngoreng teh teu cara manehanana. Lamun mencit urang lembur mah teh pisan ras-rasan. Sangeunana we jiga mencitan embe. Kumaha ieu paman teh? Kalah ka arek main debus ya. Alah, inggis we eta bedog anu seukeut teh. Agereseh kana beung aing. Alah tada teuing meureun ngagewor. Aing bakal paeh lamun nepikeun ka teurak teh. Tapi ketangah aing kudu yakin ka Pak Mad. Sapira aku atuh aing teh bakal dikorbankeun. Kitu cekeran ta sate si Samsu. Sakilat harita teh Pak Mad manehna ngagereselkeun bedogna. Kececet. Kececet. Nu nyaksian geus rareuwaseun inggis we atuh si Samsu teh nepikeun ka ajal binasa kangaranan dipencit. Tapi barang badog ngageresel kana beheung si Samsu. Si Samsu teh henteu kunanaon. Bedog teh henteu teurak kana eta beheung si Samsu. Tah, ayeuna mah geus yakin. Lamun maneh teh jadi wedel. Kulantaran geus nginum cai tadi. Alah, susuhun Pak. Alah, teurak geningnya. Alah, abdi jadi wedel, jadi waduk. Alah, hidup Paman. Hidup. Hidup. Hebat euy dunungan urang. Hebat. Si Samsu teh atuh mani bunga lantaran manehna teh kiwaring geus waduk atawa wedel. Bakating ku bunga teh sidikna bari engklak-engklakan. Baturna mani coloho kaget teteh geuningan cenah bener. Sabada dibere cai nginum ku Pak Mad mah. Maranehna teh bakal jadi wedel. Malahan mah teh saeutik anu mendes. Padahal teh dikereselkeun we kana buuk mimitina mah. Laju kana kulit teteh geuningan bener cenah henteu teurak. Hah, bener euy, teu teurak ieu bedog teh. Anak kitu mah sarua urang kabeh teh wareduk waredal. Deug aya kieu mah ye. Bener-bener hebat Pak Mad teh nya. Nya teu salah urang teh geus dijia dia jadi waredal jadi wareduk. Alah moal sieun yang hareupan tentara ki ari kieu mah euy. Tah, kulantaran ayeuna maraneh geus wareduk. Kuring ge bakal regreg. Cik geura indit, cung geura lumampah. Geura serang eta tentara. Geura papageun ngan omat. Ulah sambarangan ngabekaskeun bedieu. Urang teh kudu ngirit. Pelor. Cukup we eta tentara teh sing hareupan ku bedog. Kumaha sanggup? Ngarti kabeh. Sakabeh anak buahna Ki Mad teh saur manuk muhun cenah ngartos, Pak. Siap, cenah siap. Atuh singkatna carita. Geus kitu mah Pak Mad teh ngabagi anak buahna. Anu 10 urang mah tititah maju ka hareup we cenah panghareupna. Sok grasing hareupan cenah tentara teh geura papageun, geura paehan. Atuh geus kitu bring bae 10 urang anak buahna ka asup si Samsu sabaraha kanca. Geus ngamimitian asruk-asrukan pating gorobas, mapak kadatangan tentara nu geus beuki ngadeuketan. Maju euy. Maju. Serang. Urang kojoran teu bengok tentara teh euy. Si kafir. Pencit euy urang pencit. Hasok sia tentara ye aing. Nah, sing hareupan aing deuleu. Sia bakal dipodaran di dieu leuweung. Mah bisa mantok deui kurang ajar. Goromwalan anu pating gorowok pating corowok. Kadenge ku pihakna tentara. Puguh we atuh paletnan mardi sabaraha kanca oge mani kaget. Moal salah cenah pasti eta teh goromwalan anu keur diteteanganna. Segera atur posisi. Musuh geus aya di hareupeun urang. Moal salah. Pasti eta teh gorombolan. Mohon siapa? Laksanakan. Cepat, bergerak cepat. Cik salah saurang anak buahna paletnan bari ngagajeleng ngajakan ka anak buahna pikeun ngayakeun serangan. Beuki jelas sorano pating gorowok pating ngecorok teh beuki ngadeuketan. Malahan maki wari mah geus katempo.
Sidik aya nama bener eta jalma nu pating cerowok pating gorowok teh daya lian di gorombolan. Atuh tentara teh geus teu antapara deui ngabekaskeun badiana. Berebet bedil pating berebet pelor pating cariwet pating harieng. Cedor. Gerombolan anu lalumpatan teh ditembakan. Tembak koy, tembak. Tembak. Awas tembak koy. Tentara tete sirik nama baheula-heula we ngabakaskeun badiana. Ngan bae matak aneh. Gerombolan anu ditembakan teh laina pating jarungkel, tapi terus we maju ngarang segareup, malahan mah teu cecel teu bocil eueuh pelor anu teurah. Teu saeutik gerombolan anu ngalerewaan ka tentara. Aya anu igel-igelan we engklak-engklakan, aya oge anu onggeng-onggengan we. Tentara teh ditonggengan, pugu we atuh sakabeh tentara teh mani kaget. Tetela geuning musuhna teh geuning waraduk. Nang ning nang sok sia tembakan tah aing tembakan deuleu. Aing mah teurak deuleu. Bawa aing tah pek tembak sia tentara edan. Materak jadol. Cilaka Pak, musuh teh kebaha peluru. Terus tembak. Piraku ari terus diterusan di bedilan mah. Asok, tembak euy. Tembak. Najan paletnan sorangan ngarasa bingung jeung aneh, tapi terus ngomando ka anak buana tembak cenah tembak berebet atuh cedor pelor teh pating cariwet pating harieng ngahujanan deui awak gerombolan. Tapi tetep we nu ditembakan mah wadal alias waduk eueuh pelor anu teurak hiji-hiji acan. Beuki lila beuki deukeut malahan mah eta gerombolan teh atuh laju narajang ka tentara anu bieu tas tembakan. Gerowe atuh galungan tentara nyangareupan gorombolan. Pikeun tentara mah kayana teh maniripu. Lantaran nu dising hareupan teh warduk warda henteu teu raku pakarang. Sedengkeun ari gorombolan anu mawa bedogna sewang-sewangan. But malah teh saeutik tentara teh anu geus kabeunangan. Loba anu tatu, malahan mah aya anu geus dipeunceut sagala rupa. Tentara pating jelerit pating koceak sedengkeun ari gerombolan mah seserian we kawas anu sugem mah bunga anu taya papadahana. Modar sia kurang ajar. Dipencet ku aing. Modar sia. Asok sia ka dia. Ulah lumpat dari tentara kurang ajar. Tentara anu mundur lompat teh laju we atuh diperik. Pugu we atuh tentara teh meuni soak nyang hareupan gerombolan anu sakitu garangna. Sakitu hebatna lantaran henteu teu raku pakarang. Letnan Mardi nempo anak buana geus loba anu jadi korban gendak marentahkeun deui ka anak buana anu acan maju pikeun ngabekaskeun di bediana. Ayo cenah tembak tulungan tuh. Cedor bedil ditembakeun di wae. Tapi eta pelor teh tetep we teu ngabuakeun hasil teu bisa nembus kana kawadukan eta gerombolan. Barang kena kana sasaran teh kalah kang ngabual we nu ditembakna teh kalah ka seserian bating ngecakakak. Paletnan Mardi teh atuh beuki reuwahaseun. Cilaka cenah cilaka ieu mah bener-bener di luar dugaan teu asup akal. Tetela musuhna teh geuningan warduk kabeh. Atuh Letnan Mardi tenang tukeun sikapna. Mundur cenah mundur, moal kuat dising hareupan oge urang kudu nyalametkeun diri. Ngan bae kakara oge arek ngejat ninggalkeun eta patembatan, geus kaburu ka tingkar manten. Nah arek ka mana? Maraneh moal bisa kalabur. Bongan geus wani-wani asup ka dieu. Bakal balik teh tinggal ngaran euy. Cik eta sora lalaki nu tayalian di paman. Atempo paman ngajanteng ngahadang nang tunga pedegah. Puguh we atuh Letnan Mardi sapara kanca teh mani kaget. Paletnan Mardi teh muterekeun baneuteupeuna, merhatikeun kana kaayaan teh lah geuning geus dikepung-kepung. Teu kungsila eta Letnan Mardi teh pok atuh nemalan. Saha sia teh?
Buah-buah maneh teh pamimpin nah. Bener teu salah, ngaran kuring Mad. Pasti maneh oge komandananya. Di antara urang teh sarua, kuring jeung anjeun teh komandan, ngan aya bedana. Lamun kuring mah komandan anu teuneng ludeung, hanteu jejerih ku pati terempan ku aja. Tapi ari sia mah komandan leutik burih, miuni hayam kabiri. Teu pantes ku kituna jadi komandan, jeung deui teu bisa dang tayukan anak buah. Ngadenge eta caritaan tumarapna ka Pamardi mah atawa ka Letnan Mardi. Asa direrab atuh ceulina teh mani panas. Katempo harita teh beungeutna mani nyiak beureum. Awas beusi atah beuleum ka hudang ngamarahna. Sasat asa dihina. Kurang ajar. Ulah sangeunana sia capek teh. Aing mah rain rek lumpat. Tapi teu miharep anak buah aing tupur kabeh lantaran perang teu saimbang deuleuh. Teu saimbang. Teu saimbang kumaha? Kapan anak buah aing mah ukur 10 urang nu bieu teh. Anu geus hasil maehan anak buah maneh. Anu sakitu lobana. Arek oge nu nyarita teu saimbang mah aing deuleuh. Letnan Mardi teh hanteu daek nemalan ukur untuna we maneh kakarot. Kunaon karaka ngauleng? Lamun ngarasa teu saimbang, sok. Ayeuna mah urang teruskeun perang teh. Maraneh kabeh nyanghareupan aing sorangan. Ceuk Pamad kituna teh bari serok maju ka hareup beuki ngadeuketan. Letnan Mardi beuki asa dihina. Tapi najan dina kayaan amarah, Letnan teh kudu bisa ngadalikeun diri. Kudu make akal sehat cenah musuh teh kudu diungkulan. Atuh sapada ngadenge caritaan eta Pamad. Letnan Mardi teh arek ngamanfaatkeun kayaan. Eta jaduk kuromolan desena kudu ajal binasa. Urang hurup we ku sararea. Letnan merek komando ka anak buahna anu ngan ukur sababaraha urang. Pikeun maju we cerana Rajang. Babarengan ngaraponan eta jaduk kurombolan. Jeleng-jeleng anak buahna Letnan Mardi pating kerajeleng Rajang ka Pamad. Tapi Pamad sikepna tetap tenang. Teu sieun atawa geumpeur nyanghareupan sababaraha urang tentara anu geus mimiti maju Rajang. Hiu peureub pating ngariu. Tapi Pamad bahan teu ngarobah sikapna tetep nagen we. Barang peureub keuna kana sasaran, hiu jelebet jebrot. Pamad tetep tagen tunggut kalinduan teu kedah kanginan. Malahan mah dina waktu nu ngan sageudeng. 2 urang tentara nu Rajang teh geus rubuh. Pating galabru bari humarurungnan ka nyeri geus henteu minge deui. Seak gajeng. Letnan Mardi kiwari mah nu Rajang. Hiu peureupna anu buleud teh arek ngahantem kana cukang irung. Tapi ku Pamad dengan sakilat peureub Pamardi teh ditewakep. Beunang diranggem. Dedek koceak. Letnan Mardi teh ngoceak karasa peureupna teh remek. Ngan sakieu pangabisa komandan teh. Lepaskeun urang ajar. Lepaskeun. Ku aing bakal dilepaskeun. Nyawa sia bakal leupas tina raga. Kituna teh eta leungeun anu diranggem teh laju dipedol. Solontot atuh nyoloyong eta Letnan Mardi teh kareupeun Pamad. Jekuk jebrot beunang disiku ku tuur. Pamardi atuh mani mayegeung. Teu cukup kitu dampaleungeun Pamad teh dipake nampilingan we kana beungeut eta Letnan Mardi. Jelebet Banggiung gebru. Pamad nepikeun ka Namru. Anak buahna Letnan anu acan maju Rajang reuwas ningali atasanana kiwari teu walakaya. Ukur ku sagaparakan tetela geuning geus rubuh. Jelas eta komandan gorombolan teh lain jalma samanea, boga ilmu kasakten anu luar biasa. Rek kumaha ayeuna mah? Teteh lah geuning maneh teh teu bisa ngalawan. Hasok barudak pencit ye.
Ceuk paman marentakeun kana kebuana bikeun mencit Letnan Mardi. Ugue atuh diparentah mencit eta komandan tentara. Desirik nama paulala patingkar ajleng baring matakeun bedogna. Geresel wae Letnan Mardi teh geus dipencit ku Rombolan. Sedengkeun anak buah nu masih kene hirup, basa arek ngejat lalumpatan kaburu dicegat we ku Rombolan. Kabeh sarua dipergasa nepikeun ka ajal binasa. Eueuh tentara anu hirup kabeh tumpur ludes ditandasa ku Rombolan. Heuleuh mitra. Waktos naparantos tenyekapannya, segala urang tunda jajar carita Jawarati Gunung Halimun atau nabisi pada gerombang duwi ka dieu, urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun dina sadaya perhatosanana puntenna tina sadaya kakiranganannya. Mang saheulanan undur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak